Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuju nalarawan mang atau ngararopi tacan tong hilap di kopiannya hari umi nyangu. Eh, Semoga sing sararehatnya anu nonton video ieu sing dipasihan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di video ieu abi masih nge-share tentang sagala rupi jampe-jampenya, jampe anu titipan sareng naon ya sejarah meureun anu tos aya ti kapungkur anu kedah ku urang dijaganya. Ieu mah abi mah ngingetan we sareng ngamumule. Tapi serta acan lanjut kana jampena, sok di handap video ieu aya tulisan subscribe, sok pencet lah tombol subscribe nanya. Ku abi sok diantosan. Lamun atos subscribe, atur nuhun kanu atos subscribe. Mudah-mudahan video abdi manfaat kangge urang sadarea nyanda keberkahan oge nya. Sok bilih bade diserat abi ayeuna bade masihan terang tentang jampe kaleuweung tah anu sok naik gunung nya. Bilih bade ka gunung sok dijampekeun heula nya, mudah-mudahan ngajaga ti aura-aura negatifnya ame dilancarkeun segala tujuan maksudna nya. Sok beli bade dicatet leuweung ganggong simagonggong tempat duruwiksa barancakan jurig nyingkir setan nyingkah. Tah eta jampe anu kapungkur ku kolot baheula meureun anu sok diangge ka samemeh ka lebet kaleuweung panginten teh nya. Ari cara ngamalkeun mah tong naros ka simkuring nya, ngaomat-omat abi di setiap video tong naros cara ngamalkeun kumaha. Da abi teu tiasa masihan terang kana ngamalkeun mah mung abi mah tiasa ngabantos lagi kur masihan terang jampena sakalian abi ngajaga warisan tradisi ti karuhun dari sanes ku arurang meureun kusaha deui anak incuna nya. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun kanu atos subscribe. Bilih video ieu bermanfaat sok bagikeun ka sesamanya. Terus bilih lamun resep sok di like videona, lamun aya kekurangan sok di komen we kurangna naon nya. Seperti biasa pesan terakhir ti simkuring masih tetap ngawacanakeun tong hilap sodaqoh eta nya, tong hilap kana sodaqoh. Abdi mah kur ngingetan hiji, tong hilap kana sodaqoh, tong koret, tong hitungan, tong sieun miskin gara-gara sodaqoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.